Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi-wargi akang sadaya di mana bae ayana. Atuh dina dangetnya akang bade midangkeun hiji acara sembal kapiguyon atau napi bodoran Sunda. Mugi sing janten ngahibur pikeun sadayana nya. Judulna teh Teu Pararuguh Rarasaan. Biasa si Abah pokoknya namanya. Alah. Wilujeng mararan Jawa Baraya sadayanya. Aduh, sumangga. Wilujeng nyakseni sadayana. Aduh, alhamdulillahirobbil alamin. Asa ku geunah rasa nama teh ieu. Asa nama sok teu pararuguh teh nya nu pikeun ka ngageuter kana curu-curungan. Lain kekeula bah. Sok asa teu pararuguh teh siapa mah ngomong teh teu buku ti awalna naon teh aya teh bah. Ieu jang sadun ya. Ngaran-ngaran jelema hirup teh pinuh ku naon kitu istilahna mah sagala rupana teh kudu jadi pikeun pamikiran urang. Nu penting nama urang teh tina hareupan sagala rupana teh kudu pinuh ku rasa syukur teh jang sadun. Sae ai kana kitu nama mah. Nya ieu kumaha ieu tuh. Lain ngopi teh sorangan siapa mah nya ai uing mana teh aduh teu teu dibagi apa teh ye. Kalem we pokona mah ye. Ieu teh kopi cap sigontang teh teh jang sadun teh ye. Sae pangarsalah kumaha pangarsa we pokona mah. Lain dun. Kita satu paraduh ku abah teh. Si Abah tadi ngomong cenah alhamdulillah kumaha teh jadi teu pararuguh kieu. Buku dewek teh ieu. Sangeut eta si saha teh ngaranna tah anu boga toko di pelebah-lebak di dinya geuning tah lebak nyingkur teh. Oh, iya si Koliang. Heueuh. Lain aku naon kitu bah. Dengekeun heula ieu kunya mah ieu rek ngomong deweknya. Sok keraguan heula ku Abah kumaha. Sia mah biasa parawaragi kitu teh lah. Siapa namanya harap dimaklum. Iya itu besok maklum tanah haun ilaing teh ngomong teh kudu ku jeung dewek mah. Kawas da apa wae kana sifat dewek ieu. Cek dewek mah ieu jang sadun nya. Saya pangarsa ulah saya heula dengekeun heula ieu nyaneh ieu. Ih eteun teh ciri teh sok naon kitu ilaing mah deui. Saneh